caranya eta madu herbal gedep salapan. Kasugri para wargi, sakumaha anu kantos di Bandungan ku para wargi sadaya dina jujutan hanca ieu carita. Pedaran Kang Tile kapegat kuanci dina mangsa medarkeun kaayaan Bah Doblang anu kadongkapan ku si Bohim. Saha cenah si Bohim teh Kang Tile? Si Bohim teh nyaeta babaturanana saperjuanganana nuju ngarora keneh. Eta batu saperjuanganna bader pangintennya margi Bah Doblang mada dina ieu carita teh kawilang jalma anu barangasan atanapi telenges kitu tah. Kumaha wargi lajenganana ieu carita sumangga langkung paos nama urang sami-sami Bandungan nu sadayana dina judulning carita Jangkarman. So kamana wae atuh salila ieu meni ampir geus aya 20 tahun atuh panggih teh nya. Biasa we ngasakeun ilmu uing mah bah. Uing mah karek tutas lugai tina tapaberata ti Gunung Siluman Jurig Jarian. Ayeuna uing geus ngagem sababaraha ajian anu can aya bogeun batur mah. Pokona mah ilmu uing ayeuna moal aya anu bisa nandingan kitu tah bah. Nya halus atuh ari kitu mah. Ajian naon wae euy hasil tatapat teh? Bah Doblang panasaran. Uing ayeuna geus nyangking ajian peurah geuni. Ku ajian eta mun digunakeun dipake nyerang lawan, bah. Ulah bono kana awak, kalangkangna oge asal beunang geus tangtu bakal tutung. Anu saterusna mah nya modar we. Wah, benar-benar hebat eta ajian teh him euy. Asa ngadenge ajian antereja lamun dina pawayangan mah nya. Da memang nya bah, eta ajian pan asal muasalna mah ti dinya. Pan uing oge diberena teh ku Raja Siluman Orai. Si Bohim beuki takabur we nyaritana teh. Tah, salian teh eta ajian naon deui him? Tah, uing oge ngabogaan ajian mata dewa bah. Uluh. Hebat. Anu gunana eta ilmu atawa eta ajian teh nyaeta pikeun nganyahuankeun naon wae anu teu katempo ku panon lahir. Uluh. Oge bisa nempo ka tempat anu jauh. Kumaha tah contona? Contona lamun abah hayang nempo awewe anu gareuli saha wae anu keur marandi tah.
ku ajian mata dewa mah bisa ketembus bah aslina bah tuh ngawadul. Memang lain kermaihan musuh tapi loba gunana. Pancibatan ngintip anu matak bicila kaun dina kapanggihna mah mending ngagunakeun ajian mata dewa bah. Aman terkendali bah. Kesugri para wargi gancang na carita wanci sareureuk kolot di markas Sigeheng geus loba jalma ngarumpul. Sajaba ti anak buah teh di ayeban oge ku dedengkot garong ti sababaraha tempat. Nu masih keneh ngagugulukeun kana kajahatan. Di antarana aya Bah Doblang jeung si Bohim jeung rea-rea deui nu ngahaja diajak ku Bah Doblang kadinya. Padahal ukurek nyang hareupan jelema saurang nyatana Yosep. Nu peuting harita geus janji rek kadinya nyumponan panangtangna Sigeheng teh. Si Bohim anu geus ngarasa ayeuna elmuna geus linuhung beuni geus ujug naker. Manehna bisa ngelehkeun Yosep. Samalah boga niat hayang sakalian rek ngajorag ka Karman pikeun nungtaskeun urusan anu acan tungtas sawatara taun lilana. Ulah wakal di podaran him euy. Lamun engke geus aya ka dieu eta mangkeluk urang jeun tandon pikeun mancing si Karman. Bah Doblang nyarita ka si Bohim. Alus bener kitu bah. Tapi engke we uing mah pandori. Keur atuh bah mawa balad anu sakieu paturayekna ari moal di ala gawe na mah. Adukeun we heula jeung cucunguk ieu mah. Si Bohim kituna teh bari nyakakak ngaledek naker ka baladna Bah Doblang. Atungan sirilik we nu saurang mah jug nyerenteng ka hareupeun si Bohim bari tutunjuk. Kasaha sia nyebut cucunguk teh goblok? Sor hayang maju. Ijen jeung dewek. Cenah bari poporongos. Aya kawani oge sia. Sok atuh ragap awak dewek ari sabecus mah. Si Bohim nyaritana estu ngalecenaker. Kurang ajar sia. Hiat. Modar sia setan. Cenah bari dampaleungeuna langsung nyamber rek ka hancak beungeut si Bohim. Tapi si Bohim oge lain jalma atah. Moal bisa ari kudu kabeunangan ukur ku sakitu wae mah. Sakilat naker eta leungeun anu keur nyuruntul teh ditewak terus dipariuskeun ka tukang. Anu satuluyna tonggongna dijejek satarikna geus teu emis deui ngan gedebut we eta anu nyerangna teh nyuksruk bari kokowongan. Sok kudang deui sia. Karak sakitu wae geus namru. Gos. Nanaonan ieu teh kalagareun teu batu sorangan. Bah Doblang nyapih ka si Bohim. Tuman atuh bah. Nyahun aing saha ulah boro pantara sia sorangan najan sakibi ke digayem ku aing mah. Si Bohim nyaritana songong naker bari ti popolotot. Sabot keur kitu teu kanyahoan di hareupeun sararea geus aya anu ngajanteng nu taya liam ti Yosep anu ngahaja datang kadinya pikeun ngadua kaliana nyumponan pangondangna Sigeheng. Yosep mah lain jelema ipis buri, manehna nyaho pasti Sigeheng bakal mawa balad atawa guruna. Tapi Yosep teu sieuneun matak datang kadinya sorangan oge. Sampurasun. Aduh, geus rempegi ya geuning. Yosep uluk salam kanu araya di dinya. Sikepna tenang naker. Sararea ge rareuwaseun. Sabab datangna Yosep kadinya estu teu kanyahoan ti samemehna. Nyaho-nyaho geus ngabadega we di hareupeun maranehna. Ban gede kawani ieu mangkeluk.
Jung na nya gening bungut na persis pisan si Karman. Mbah Doblang nyaritana bari neuteub seukeut ka Yosep. Heh, kunyuk. Siapa pasti anakna si Karmannya? Si Bohim nu nyentak teh bari maju ka hareup. Yosep oge ngarasa kaget ngadenge eta jelema nyebutkeun ngaran bapana. Nah bisa apaleun ka bapa aing sagala majarkeun teh. Ari anjeun saha? Nah beut apal ka bapa kuring sagala. Yosep malik nanya. Hartina bener sia teh anakna si Karmannya. Musuh bubuyutan dewek dulu. Tapi samemeh aing modaran sia tuh lawanan heula cucunguk nunggus aratul hayang gelut. Si Bohim nyaritana semu nguak ka balad-baladna Mbah Doblang. Anu saterusna gajeleng we sakabeh baladna Mbah Doblang teh pating garajeleng pating sarabrut. Malalugas bedogna rek ngaraponan ka Yosep. Tapi Yosep oge teu cileureun. Moal samata-mata manehna wani nyampeurkeun ka dinya lamun teu dibarengan ku kawanina mah. Lumayan rada hese hayang ngarubukeun musuh-musuhna teh. Kawantu memang lain jelema-jelema sabongprung anu diajak ku Mbah Doblang pikeun ngalawanan manehna. Parinter naker dina ngpeskeun panarajang ti Yosep. Yosep sorangan meh-mehan kabeunangan lamun teu ngabogaan kecepatan gerak anu kesit mah. Tapi ku lila-lila mah Yosep ngarasa jengkel jeung capek. Anu akhirna manehna ngawatek salah sahiji ajian andelana nyaeta aji gelap ngampar warisan tinu jadi bapana. Lamun tadi tarung teh ukur ngagunakeun tanaga kasar. Memang taruas musuh-musuhna teh, tapi ari Yosep geus ngaluarkeun ajian mah. Musuh-musuhna saurang ge taya nu manggap mulia deui. Kabeh pating jarungkel bari masing-masing awakna katara tanutung kakeunaan ku aji gelap ngampar Yosep. Anu geus aya dina tingkat sampurna sapindungna. Badog. Kitu pating koceakna anu akhirna ukur bisa hahargungan bari nangkarak bengkang diburuan. Ya cek uing oge dasar koyop apuh hungkul. Ngabacot we dah rulakon kalak sakitu ge geus ngadon harees jiburuan. Si Bohim kalah nyakakak jeung surikeun bari ngecek kanu keur pating hargung ngararasakeun kan nyeri. Masing-masing dadana karasa asa diduru ku seuneu anu pohara panasna. Pontong kalah cecengiran bari nyarekan atuh si Bohim. Sor, si Laing ayeuna maju geura buktikeun ajian si Laing nu cenah panghebatna teh. Mbah Doblang rada teu ngeunah anak buahna diledek tuluy-tuluyan ku si Bohim. Ah, sok we abah heula kainya atawa si hideung tuh cenah maju. Dina aku tiba heula ngan eleh wae gelut jeung sasaha teh. Si Bohim kala beuki ngahajakeun. Kurang ajar si Laing Bohim. Anggap hampas sama kebatur teh. Hideung, sok maju si Laing. Ayo maju sia. Mbah Doblang jadi meupeus kenyang poporongos kasih hideung. Ninitah maju ngalawanan Yosep. Sanajan bari hate geus peot tisaprak nempuh anak buahna Mbah Doblang ketibadan ajian Yosep oge. Si hideung maksakeun maju ka hareup. Ari si geheng ukur bisa ningalikeun ka bapana. Da manehna oge teu yakin mun bapana bisa ngalawanan Yosep. Tapi da ari rek nyarek sieun deui kudu jadi guruna. Antukna jadi molohok mata si meuteun. Sabab manehna sorangan geus teu untupan pikeun maju deui mah. Sor sia kabeh maju sakalian, meh buru-buru beres lah. Kagok ngasongkeun cacing cau deui mah. Yosep mah panas ka Mbah Doblang katut si Bohim. Yung aing oge cangtang tumbeudang si Jurig. Si
Si hideung muringkal nafsuna ngadenge Yosep nyarita kitu mah. Celepung. Suku si hideung nyuruntul rek najong dada Yosep. Estu panarajangna teu make ukuran. Da tiba heula oge si hideung mah teu boga elmu anu tangtu kana bab gelut mah. Ukur ngandelkeun kawani jeung ngandelkeun awak katut beungeut nu pikasieun pangna boga ngaran sote. Babarieuna keur pikeun Yosep mah ngan sakilat suku si hideung dirampin saterusna langsung brak brak kubrak. Si hideung kuat ka ngusek langsung. Awakna nenggel pisan kana ubi nepi ka kapaehanana. Benar-benar geus bosan hirup saja. Badoblang geus teu kaampeuh deui amarahna nempo si hideung anu ukur sageprakan kitu. Ngan sebrut we manehna narajang langsung metakeun kadua leungeunna ngagunakeun elmu tutungkasanana. Angin anu kaluar tina dampal leungeunna lain deui hebatna. Awak Yosep oge katempo kuat ka oleng. Blesak. Hiji dorongan kekuatan nebrag kana dada Yosep, cepetna keur datangna teh. Tangka Yosep oge teu kaburu nyingcet, koleang we awakna ngoleang ngumpul ka luhur. Tapi untungna Yosep teu leungit kasadaranana. Bari jeung dadana kabeunangan ge manehna bisa keneh nyaimbangkeun awakna. Anu akhirna mah celek kadua sukuna nincak deui kana taneuh. Lumayan rada jari jegan da karasa dadana panas. Arek itu oge geus kawayahan. Tah eta deuleu nu ngaranna Ajian Bayu Genisya. Bah Doblang meuni jiga nu atohna keur nempo Yosep juga benangan ku ajianna. Padahal mun seug manehna mikir mah heueuh eta ajian hebat, tapi naha geuning lawana masih keneh bisa nangtung. Tapi dasar Bah Doblang kaburu ku songong jeung takabur. Sok keluarkeun deui. Aya nu leuwih ti kitu bah. Yosep ngahaja ngaledek jeung mapanas ka Bah Doblang anu dipalar sangkan musuhna ka kawasa ku hawa nafsuna. Sabab eta keur manehna mah kahayang. Bangsa sia. Keje hulu geuning sia teh. Ya. Bener we Bah Doblang jadi kapancing amarahna. Harita narajang nage geus teu make aturan. Tapi najan kitu angger pikeun Yosep mah kudu ati-ati. Sabab Bah Doblang harita ngagunakeun ajian-ajian pentinganana dibarung ku tanaga jeruk anu sapinuhna. Angin tenggelanana oge meuning ngaguru. Kayan harita jadi seah ku sora-sora anu timbulkeun tina ajianna Bah Doblang. Yosep oge ampir-ampir kawalahan mun teu mibanda elmu kacepetan jeung gayuhan angin mah. Ngan manehna teu waka bisa malik narajang ka Bah Doblang. Ukur cungcet-cingcet we ngahaja meh tanaga lawanna leuseuh. Aya meureun saja mah kikituanana. Anu satuluyna mah Bah Doblang ngarasa capek sorangan. Sanajan kabeh ajian anu arahengna geus dikaluarkeun. Tapi ari teu keuna kana sasaran mah nanaonan. Bah Doblang teh secara fisik mah memang jauh ari kudu nandingan Yosep. Kasebut ngora keneh. Anu tanagana masih keneh bedas beda jeung Bah Doblang anu renghap ranjung. Harita oge jugek diuk bari nyusutan kesangna. Bah. Nah ngadon diuk atuh Bah. Ngeusan ieu teh. Moal dituluykeun deui gelutna. Yosep ngoconan ka Bah Doblang. Nepi ka asa direrab kadengena kana culi Bah Doblang. Tangtukna geus teu nolih deui kana nanaon. Sanajan tanaga jeung awakna geus leusuh jug sebrut deui we manehna narajang.
Badoblang jika banteng ngamuk. Sirahna nyurudu ka pelebah Yosep. Puguh we hal sarupa kieu nu didaguan ditatadi ku Yosep. Sakilat Yosep masangkeun kadua leungeunna dina aji Braja Musti tingkat pangluhurna. Temis deui ceduk. Ceprot jelepet. Tilu tenggelan anu diwangun aji Braja Musti nenggel pisan kana sirah Badoblang nepi ka ngeceak. Lambat naker Badoblang teh jigana nyawana oge mabur pangheulana. Kesugri para wargi Yosep oge ngarasa reuas nempo kajadian kitu mah. Satadina nganggap ka Badoblang awakna pasti waduh anu matak sapinuhna oge ngagunakeun ajianna teh. Sararea anu aya di dinya oge rareuaseun. Si Bohim oge kuat ka molotot teu percaya kana tetenjuanana. Sararea harita muru ka Badoblang nuker ngajolopong di luhur taneuh. Si Bohim oge jadi teu puguh anu tadina rek narajang ka Yosep. Hatena jadi ngaregog. Tuluy manehna nyampeurkeun ka Badoblang anu keur pada ngagugulung ku si Hideung jeung si Geheng katut anu sejena. Nempo kayan kitu Yosep buru-buru indit ti dinya. Ngan sakiceup ge geus eueuh di tempat eta. Saterus namah langsung muru kana mobilna. Dius we ngadius nyemplung meulah jalan laju mulang ka imah. Kurang ajar ta si goblok. Dipodaran ku aing. Si Bohim kituna teh barik cengkat. Maksudna rek narajang ka Yosep. Tapi barang breh musuhna geus eueuh tina tempatna tadi. Goblok. Dasar pengecut kalah kabur. Kamana tadi lompatna? Aya nu nenjol teu? Cenah bari nulak cangkeng. Panona rarat reret kanu araya di dinya. Sararea eueuh nu nembalan. Da memang saurang ge eueuh anu nganyahwankeun ka Yosep. Ongkohanan pan keur katungpulkeun ngagugulung Badoblang. Najan teu kitu oge memang Yosep bisa kaluar ti eta tempat teh manehna ngagunakeun aji ngagayuh angin anu cepet lir kilat. Geus bae, kitu we. Sakalian jeung si Karmana ku aing mah. Ayeuna mah garotong we si abahna bawa ka jero. Sugan bisa keneh katulungan. Atuh teu ngangkekeun deui ngan regeyeng we awak Badoblang pada ngagarotong. Dibawa asup ka jero imah. Sanggeus digolerkeun di luhureun samak. Si Bohim ngantelkeun culina kana dada Badoblang. Teu tela aya keneh keketegan. Cing cirining hirup keneh. Hirup keneh oi, cik mawa cai kana gelas ka dieu. Urang jampe ku dewek. Leo saurang anak buahna Badoblang ngaleos nyokot cai ka dapur. Teu lila geus ngurunyung bari mawa cai herang kana gelas. Terus diasongkeun ka si Bohim. Eta cai ku si Bohim dijampean. Katempo bibirna anu kandel teh kunyam-kunyem mapatkeun jang jawokanana. Anu jaya aja cik ko jaya amlam. Si Bohim ngabura kana beungeutna Badoblang nepi ka sababaraha kalina.
dikersakeun teh juk kulisik bah doblang ngulisik. Nyah beunta tuluy rarat-reret ka sakurilingna anu aya di dinya. Tah kuning Gus eling ayeuna mah. Bah. Abah, Gus inget bah. Naon anu karasa? Si Bohim nanya bari ngaguyah-guyah awak bah doblang. Aduh, goblok bangkru kadak si Karman nyata lain beda. Ya. Karek ge eling juk ngomong kitu bari panona buburi lengan. Heeh, ngeun keun bae. Engke lain waktu urang dorang ka goblogna. Tadi mah weh sararian ulungan heula Abah. Jadi weh mabur tasiwor teh. Nah tuh kaladaran ka padahal balain udah gue salah saurang. Tembal bah doblang bangun anu hanjelu. Geus bae ulah di pikiran. Abah geus salamet deui ge ayeuna mah geus untung. Lamun teu kaburu diubaran ku uing mah geus paeh Abah teh. Sirah geus remuk jeung tulang-tulang ge parotong. Untung uing boga ajan rawa rontek anu geus dipake ngajampe ka batur. Gitu. Nuhun atuh Bohim. Uing nyata maneh teu lain tambah omong bau sungut geuning. Tara mau sungut uing mah bah da sok nyikat huntu. Terus kumaha tuh rencana urang satuluyna. Abah mah terus terang ngarasa soa ku kajadian tadi ge. Komo lamun yang harupan bapana nyaeta si Karman. Bah doblang blak-blakan nyaritana ka si Bohim. Nyakon bae Abah, keun bae. Abah jeung nu sejen mah ulah pipilueun. Lalajuan we uing. Iwati uing anu bisa ngabinasakeun si Karman jeung anak nama. Samalah lamun perlu jeung pamajikanana, mitohana, RT-na, RW-na, lurahna. Mun geus pipilueun mah digayem kabeh ku si Bohim mah. Si Bohim bari jeung nepak dada sagala nyeritana. Ditungtungan ku seuseurean lelengakan meuni asa pang Bohim nawe. Padahal mah jeung serikeun naon mun ceuk urang mah da eueuh pikaserieun. Sararea nu araya di dinya oge eueuh anu milu seuri, da memang meureunan teu harayangeun seuri we. Kasugri para wargi. Sabulan ti sapra kajadian harita geus eueuh kajadian deui ngeunaan komplotan si Geheng nu nyengatan mobil-mobil anu ngarangkut barang kaluar kota. Lain ukur mobil-mobil anu ngarangkut barang rongsokan Yosep wae. Tapi memang da si Geheng jeung baladna geus teu operasi di wilayah kota Bandung. Maranehna saryeunneun ku Yosep disaprak nyaksian ku panona sorangan kumaha kahebatan Yosep. Ulah boro maranehna geuning. Dalah guruna gedugna oge teu mampuheun ka Yosep mah.
Anu antuk nama si Geheng milih aman wae. Sedangkeun ari Bahdoblang jeung si Bohim tibasa kajadian waktu harita ge can kungsi aya ka tempat si Geheng deui. Ari ngomong nama rek nyeuketan ilmu panemu jampe pamakena. Sakalian rek guguru ka guruna si Bohim. Daku si Bohim diajakan nepungan guruna nu aya di Gunung Baraksakan, nu arang langka katincak ku manusa. Yosep oge jongjon ayeuna mah geus tara kalaporan ku pagawena ngeunaan begal. Kocapkeun hiji waktu pas sosore harita teh. Kaimah Yosep aya bapa jeung indungna, malah bibina oge aya bineneng adina Karmantea. Anu salaki namah kabeneran saurang pagawe negeri, teu milu harita teh kulantaran keur sibuk keneh ku pagawean cenah. Bineneng ngabogaan budakna 2 awewe hiji lalaki hiji. Anu lalaki masih keneh kuliah. Ari anu awewe mah kara kelas 3 SMP. Kumaha aman ayeuna mah begal teh tara aya bejana deui geuning Sep. Pak Karman mimiti muka obrolan. Ari Bujahra jeung Bineneng mah pating laleosna ka ruangan tukang ngarobrol jeung pamajikan Yosep anu ngaranna Olivia. Jadi nu dariuk di ruangan hareup mah duaan we Yosep jeung bapana. Alhamdulillah Pak, mung abdi asa kaemutan wae ka guruna si Geheng anu basa ti payun dilakonkeun ke bapa teh. Ari pangrasa bapa mah hirup keneh eta guru si Geheng teh. Mun teu salah panempok batin bapa mah eta guruna Bahdoblang. Jalma nu baheula ngakalakeun ka bapa. Tah, lamun anu saurang deui nya eta si Bohim. Sarua eta oge masih keneh komplotanana. Lamun si Geheng mah eta pasti anakna si Hideung. Pak Karman nyaritana bari sakapeung meureumkeun panona ngimpleng ka jalma-jalma nu dicaritakeun ku anakna. Karman geus seukeutna kerasana, pikeun manehna mah nempok jelema geus moal kahalangan ku jauh jeung waktu. Sumuhun leres pisan Pak. Abdi oge nguping teh kitu. Namina eta aki-aki nya eta Bahdoblang. Yosep nganyakeun kana pamanggih bapana. Ngan Bapak boga kayakinan maranehna hiji waktu mah bakal baralik deui ka tempatna si Geheng. Pikeun ngakalakeun Yosep. Tah, jadi kudu salawasna waspada we. Bapa apal kana kalicikan maranehna. Asa ku paranjang umurnya eta jalma-jalma. Bahdoblang oge hirup keneh. Padahal ti heula oge geus kolotna keur manehna teh. Eta kucan eling keneh wae deui. Amuing. Pak Karman nyaritana bari tatanggahan. Kajadian sawatara puluh tahun ka tukang asa naremongan deui jeung kabayang deui. Hati yang lain Lewat. Wargi-wargi muara Citra Ganitri tong hilap kana pangdedelna ieu acaranya eta madu herbal genep salapan. Nu mana ieu madu herbal genep salapan teh aya 3 rupi atanapi 3 variannya. Insyaallah tiasa janten hiji tarekah atanapi syariat kanggo ngalandongan panyakit dohir tumakaning batin. Sumangga para wargi ame teu nyangkolong kana waktos urang lajengkeun deui ieu caritana.
Gajeleng. Dua urang jalma anu beungeut na maraket tararegos hideung sakilat geus aya di luhureun benteng. Satuluyna nyaho-nyaho geus araya di tengah imah. Anu saurang asup ka salah sahiji kamar. Ukur hitungan menit maranehna duaan geus araya deui di luar. Bari manggul saurang jalma dina kaayaan geus kapiuhan. Sang geus araya di luar teu ngaengkekeun deui. Belenyeng we maranehna ngajalankeun motorna anu geus ngabagug di samemehna di luar. Kajadian estu cepet naker, ngandung harti eta nu duaan teh lain jalma atah-atah. Maranehna geus pasti ngabogaan ilmu anu luhur. Gancangna carita, manehna geus nepi ka hiji imah. Di hareupeun eta imah kacida paroekna. Ukur kacaangan ku lampu 5 watt nu kabeneran deukeut kadinya. Tah geus daratang deui geuning euy. Kumaha hasil? Ceuk nu jangkung gede nu harita geus ngajega di hareupeun teras. Nu tayalian ti si Bohim. Nu ngahaja kadinya rek balitungan jeung Yosep. Sakumaha rencana tibah doblang teh waktu ti heula. Parantos atuh bos, ieu jalmina sanes. Ceuk anu saurang bari ngecakeun anu keur dipanggulna, anu tayalian Yosep. Memang eta jalma duaan ti tahananana si Bohim. Geus ahli maranehna mah kana elmu sirep. Nepi ka Yosep oge teu mempan ngungkulan pangaruh sirepna. Lian ti eta oge nu duaan teh kawentar garong gerot. Ahli ari lulumpatan di luhureun benteng atawa kemtengna. Tapi tugasna harita lain pikeun ngagarong. Tapi ukur mawa Yosep kadinya. Kitu parentah si Bohim. Hade, alus atuh ari kitu mah. Maraneh duaan memang bisa diandelkeun ku dewek. Geuning lain ukur beja ilmu maraneh teh, ha? Si Bohim ngacungkeun 2 jempolna bari ditungtungan ku ngagak-gak sagala. Didinya harita geus ngariung aya bah doblang. Si Hideung jeung si Geheng katut anak buahna. Sararea mararencrong ka Yosep anu ngagoler di luhureun teras. Tibra we sare. Pangaruh sirepna can leungit jiga nama. Sakitu gandengna oge teu hudang-hudang. Walah, podaran we langsung atuh mengpenggorees kitu mah hese euy. Tah. Si Geheng meuni jiga anu gemes naker nyerita kituna teh. Sia mah dasar manusia banci. Lain jago atuh ngaranna ari kudu modaran manusia kurhees mah. Pemenyit ge bisaon. Si Bohim nyentak. Terus rek dikumahakeun atuh ring geus kieu. Bah doblang tumanya menta kaputusan ti si Bohim. Cagorkeun heula cenah hudang. Terus ajak kelut ku si lain Geheng. Wanita sia tah. Si Bohim mencrong ka si Geheng. Teu nimbalan dikitukeun ku si Bohim mah. Boro manehna pan bapana jeung guruna sorangan ge. Nu salila ieu dijieun pananggeuhanna pan teu mampukeun ngayonan ka Yosep mah. Nya sia mah. Ari dititah kelut langsung mah teu nimbalan. Da sieun meureun. Sok Jahim. Lepaskeun heula sirepna. Keun ku dewek urang ajak tarung nama. Penasaran keneh dewek teh. Si Bohim marentahkeun ka salah saurang anu duaan. Teu lelada terus we nu disebut si Jahim teh ngusap beungeutna Yosep. Dadak sakala jug kurinjal we hudang bari gigisik. Tapi pangacianana mah can karumpul kabeh Yosep teh. Nah, aya di dieu aing teh. Da lain ngimpi geuning. Garentesna bari rarat-reret ka sakurilingna nu aya di dinya. Heh. Yosep ngaran sia teh nya. Anakna si Karman. Ngahaja sia tadi keur hees di imah sia ku anak buah dewek dibawa ka dieu. Lamun sok dewek rek licik mah tatadi ge sia teh geus kudu dipaehan. Tapi dewek mah hayang secara satria ngalawan sia teh. Ceuk si Bohim sugal naker nyaritana teh. Estu teu boga rasa. Prika Bohiman.
Sakedapan Yosep ngahuleng. Antukna manehna ngarti jeung sadar sapinuhna kana kaayaan harita. Terus maksud anjeun rek naon atuh? Hihihi. Make nanyakeun dek naon sagala. Nyarek modaran sia atuh. Piraku rek ngabejaan waktunya pialatan Mang Samisa. Wargi. Jageula hanca nah menika beneran si bohim wae hanca teh. Insyaallah wargi kin ieu carita enjing urang lajengkeun deui. Muara Citra Ganitri 98 FM.